Begadang jangan begini, kalau tiada kemilau yang tak dapat kulubuhi. Mana juga dia mau ke waras Sukmadi. Orang bilang tanah ini tanah wakaf. Tanah wakaf. 135 juta penduduk Indonesia. Suku Sunda. Lain wayah kiaina di dieu bae arek kurkumakeun naon deh. Kunaon? Balong kapan aing beak ku cara? Manya balong beak ku cara. Ye maksudnya lo baca. Meureun sero meureun. Sero beak. Oh, beak ku ai sarung ada. Aing kapan ieu? Nah, pangna nungguan sero di dieu kumaha deh. Kapan balong ieu balong urang? Beak ku sero. Laukna. Loba sero, ha? Laukna. Bising ka di eusian lauk. Mantap dijagaan ayeuna. Cek aing mah kawas jamang ngimpi. Kasihan nyebut jamang ngimpi. Atuh balong saat nungguan sero. Kapan engke bisi aya cai bruk lauk sok sieun aya sero. Ya gampang. Lamun hayang lauk ulah ku sero. Nya, jangan kalapa kowong. Jeung rangrang. Brek rangrang. Tuh kalapa kowong tancep-tancepkeun make awi. Yor cai. Sok, mau aku care mau aku sero sing kalah saumur-umur ge. Nah ning bisa kitu Kan? Nah bisa kitu. Da moal beukieun kana cumplung mah, kana kalapa kowong jeung. Da ketang didinya mah teu nguruskeun lauknya. Nguruskeun lauk sabodo teh lauk mah rek kitu rek ogena lah. Heeh, bener. Kamari ge urang melak lauk kalah ka beak. Beak diuseupan kitu. Aino lauk-lauk baheula teh geus arareuweuh nya. Model lauk benglon. Tah nu mending keneh ngingu lauk sapu. Mending ngingu lauk sapu. Kayak wae panggil lauk sapu. Lumayan gede gawena. Sok lauk sapu. Titah kaburuan berarti mun urang nginguna ember sok kaburuankeun. Buruan ge bersih. Mau ku urang sasapu ku lauk. Bener. Ih, lauk sapu. Lauk sapu teh jiga di dinya percis dina har. Lamun urang hayang loba ieu ngingu kancera. Kancera emas. Hayang kumaha eta? Hayang kumaha? Loba emas. Coba urang ngingu kancera emas. Encan sakali crot. Emas gitu. Bener euy. Ngan urang mah da geus teu ngingu sote lah. Kudu rujit parabna euy. Bener ayeuna mah euy bener euy. Lah ayeuna mah mantap geus ieu geus naon teh urang ge geus baha euy teh kana pepelakan teh. Geus lah ayeuna mah cuang kieu we ngadaronging kieu nya terus nepikeun ka peuting. Kadep teuing. Maneh mah urang marek balik kuneh mah. Rek nungguan sero seeg. Sisa peuting ge moal beuteung aya sero kana balong saat kieu mah. Heeh ketanya euy. Arek mulang mah? Arek mulang mah? Nya. Sok atuh arek mulang mah di dinya. Arek urang marek mulang geus burit. Sok urang marek di dieu heula ngadaguan ieu. Ngadaguan sugan we aya nu nganteuran ka imah.